Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Al-babu tsani ari bab anu kadua fi fadilati la ilaha illallah eta tetep dina martelakeun kautamaan la ilaha illallah. Bab yang kedua menjelaskan tentang keutamaan lafaz la ilaha illallah. Qala parantos ngadawu saha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man sing sajalma qala anu ngucap eta jalma kula yaumin dina saban-saban poena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kana lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marratin 100 kali jaa maka datang eta jalma yaumal kiamati dina poe kiamat wa wajhuhu sabari raraina eta jalma kal badri saperti bulan purnama. Nabi Muhammad telah bersabda, barang siapa yang membaca setiap harinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan wajah seperti bulan purnama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdalu dzikri ari pangsa utama-utamana dzikir la ilaha illallah eta lafaz la ilaha illallah. Wa afdalu du'ai jeung ari pang utama-utamana doa alhamdulillah eta lafaz alhamdulillah. Nabi telah bersabda bahwa zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Kenapa la ilaha illallah merupakan zikir yang paling utama? Syekh Nawawi di dalam kitabnya yaitu kitab Tanqiul Qaul yaitu di syarahnya mengatakan bahwa la ilaha illallah merupakan kalimat tauhid. Jadi tidak ada kalimat tauhid subhanallah, tidak ada kalimat tauhid alhamdulillah, tidak ada kalimat tauhid Allahu Akbar. Yang ada adalah kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah. Dan tauhid itu tidak ada yang menyamai, tidak ada yang menandingi sesuatu apapun, tidak ada yang lebih tinggi daripada tauhid. Dan la ilaha illallah merupakan amalan yang paling berbekas untuk mensucikan batin kita, terutama kita-kita ini yang masih kotor. Maka la ilaha illallah merupakan alat yang paling ampuh di dalam membersihkan batin kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala parantos ngadawuh sa Allahu Allah taala nu maha luhur la ilaha illallah ari la ilaha illallah kalami eta dawuhan kami wa ana sareng ari kami huwa eta ari kami nyaeta Allah. Man sing sajalma qalaha anu macakan lafaz la ilaha illallah dakhala hisni maka eta jalma geus asup kana benteng kami. Wa man dakhala hisni sing sajalma anu geus asup kana benteng kami amina maka aman eta jalma min iqobi tina siksa kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah telah berfirman, la ilaha illallah adalah firmanku dan aku Allah. Barang siapa yang membacanya maka ia telah memasuki bentengku. Dan barang siapa yang memasuki bentengku maka ia aman dari siksaku. Demikianlah firman Allah bahwa kalau kita ingin aman dari siksanya Allah maka kita harus rajin, harus giat mendawamkan la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adu kudu mayar aranjeun kabeh zakata abadanikum kana zakat badan aranjeun kabeh bi qauli la ilaha illallah ku ngucapkeun lafaz la ilaha illallah. Rasul telah bersabda bahwa bayarlah zakat badan kamu dengan ucapan la ilaha illallah. Tunaikan zakat badan kamu dengan ucapan la ilaha illallah. Seandainya
suatu harta tidak dijakati, maka harta tersebut kotor. Begitu juga dengan badan kita. Kalau badan kita tidak dijakati, maka badan kita kotor. Termasuk ruh kita, batin kita, akal kita, nafsu kita, semuanya kalau tidak dikeluarkan zakatnya maka menjadi kotor. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sareng parantos ngadawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin tepati-pati ti hiji hamba biqaul yaqulu anu ngucap eta hamba la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kana lafad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ila kecuali qala ngadawuh sallallahu taala Allah taala saddaqa geus bener saha abdi hamba kami, anari kami Allahu eta Allah la ilaha tadi pangeran illa angin anak kami, ushidukum gera disaksian ku aranjeun kabeh ya malaikati hai malaikat kami, qad ghafartu geus ngahampura kami lahu ka eta jalma ma taqaddama kana perkara anu geus ti heula min dan bi tina dosana, wa ma ta'akhkhara sareng kana dosa anu pandeuri. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwa barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Allah akan berfirman kepadanya, telah benar hambaku, aku Allah, tiada Tuhan selain aku. Saksikanlah wahai malaikatku, aku telah mengampuni dosa orang yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Dengan catatan di sini Syekh Nawawi mengatakan bahwa dosa-dosa kecil bukan dosa-dosa besar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sareng parantos ngadawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala sing sajalma nu ngucap eta jalma la ilaha illallah kana lafaz la ilaha illallah khalisan barina anu ikhlas mukhlison tur anu ngajauhan paharaman Allah, dakhala maka asup eta jalma al jannata kana surga. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah dengan ikhlas dan menjauhi larangan Allah, apa-apa yang diharamkan, maka ia akan masuk surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sareng parantos ngadawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sing sajalma kana nu bukti naon awalu kalamihi mimiti ucapanan eta jalma la ilaha illallah lafaz la ilaha illallah, wa akhiru kalamihi sareng tungtung ucapanan eta jalma la ilaha illallah lafaz la ilaha illallah, wa amila sareng migawe eta jalma alfa sayiatin kana 1000 dosa leutik, in asya lamun hirup eta jalma alfa sanatin kana 1000 taun, la yasaluhu moal nanyakeun ka eta jalma sallallahu Allah andan bin wahidin tina dosa wahidin anu sahiji oge. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sareng parantos ngadawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala sing sajalma nu maca la ilaha illallah kana lafaz la ilaha illallah min ghairi ujubin tina salian teu ujub, ari ujub teh bangga diri, bangga kalawan amal, toro maka hibar biha ku itu la ilaha illallah sato irun anu hibar tegesna malaikat tahtal arsy ka sahandapeun arsy, yusabbihu maca tasbih tu malaikat ma'al musabbihina saratana anu maca tasbih kabeh yaumil kiamat nepi kana poe kiamat, wa yuktabu sareng dituliskeun lahu ka eta jalma naon sawabuhu ganjaran maca tasbihna itu malaikat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sareng parantos ngadawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sing sajalma qala nu ngucap eta jalma la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kana lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marotan sakali gufiro maka dihampura lahu ka eta jalma naon dunubuhu dosa-dosana eta jalma, wa ingkanan sareng sanajan bukti itu dosa misla zabadil bahri eta saumpamana budah laut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sareng parantos ngadawuh kanjeng Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sareng parantos ngadawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza marra di mana-mana ngaliwat sa'al mukminu jalma anu iman alal maqabiri kana pirang-pirang pakuburan, faqala maka ngucap eta jalma iman la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyul la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nawara maka nyahayaan sa Allahu Allah tilkal kubura
kana eta pirang-pirang kuburan kullaha tegesna sakabehna kuburan wa ghafaro sareng ngahampura Allah liko iliha kajalma anu maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa kataba sareng nuliskeun Allah lahu ka eta jalma alfi hasanatin kana 1.000.000 kasayan wa rafa'a sareng ngangkat Allah lahu ka eta jalma alfi darajatin kana 1.000.000 darajat wa hatta sareng ngahapus Allah anhu ka eta jalma alfi sayatin kana 1.000.000 kagorengan. Barang siapa orang beriman melewati kuburan kemudian ia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa huwa hayyul la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah akan memberikan cahaya kepada kuburan tersebut dan Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan akan mencatatkan kebaikan 1.000.000 dan akan meninggikan derajat 1.000.000 derajat dan akan menghapus dosa kecil 1.000.000. Itulah amal untuk ziarah kubur atau untuk diamalkan ketika melewati kuburan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf dikarenakan ada teman yang ingin memakai bahasa Indonesia karena tidak ngerti, jadi durasinya agak lama. Oke, tong hilap ka para wargi, like, share, subscribe, oke, komen, hatur nuhun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.